Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Surat Al-Baqarah ayat 183. Mulih ti dieu taringalian ku sadayana. Kaum muslimin anu mulia, ti payun mangahaturkeun wilujeng sumping ka pangresa Mama Ajengan Pasantren Lebak Sari name sumping ti Jawa Tengah dina Raraga Muhibah. Mugi-mugi manfaatna kaanggo ku sadayana. Dina kesempatan ieu urang nyoba-nyoba nyarioskeun ngabahas masalah ibadah, terutami urang sadaya sekedap deui bade mayunan ibadah ageung nyaeta ibadah siam sasasih lamina. Ari ibadah teh kaum muslimin sadayana dibagi dua ukuran. Nu kahiji aya ukuran jadi, nu kadua aya ukuran ditarima. Sakali deui ibadah urang sadayana ka Rabbul Alamin tiasa diukur ku urang nyalira. Ukuranana teh teu langkung ti dua, nu kahiji ukuran jadi, nu kadua ukuran ditarima. Keur ngukur jadi jeung henteu na ibadah urang diukurna teh ku hukum, ditinggalian ku kasasoca hukum. Nah cumpon syarat jeung rukunna atawa henteu. Mun cumpon syarat jeung rukun ulah asa-asa eta ibadah teh pasti jadi. Nu jadi dibere gelar ku hukum disebut sah. Hiji tah. Nu kadua ibadah teh ukuran ditarima atawa henteu na ku pangeran. Nah tiasa ibadah diukur ditarima atau henteu, kapan ditarima jeung henteu mah eta mah urusan pangeran. Kan tenan we tiasa mah. Kunaon diukurna ditarima henteu na eta ibadah teh? Diukur ku akhlak jeung tingkah laku urang dina sabada rengse migawe eta pagawean ibadah teh. Ari ngukur sah jeung henteu mah diukurna teh ti mimiti ngamimitian ngalaksanakeun salat. Tapi lamun ngukur ditarima henteuna eta ibadah diukurna teh sabada rengse ngalaksanakeun eta ibadah. Nah pokoknya aya ukuran jadi aya ukuran ditarima. Nah aya ibadah nu jadi teu ditarima. Bisi naros kaum muslimin. Jawabanana kan tenan we. Aya mah teu satiap ibadah nu jadi ditarima ku Allah. Da loba nu jadi teu ditarima atawa tacantang tu ditarima ku Rabbul Alamin. Tapi lamun ditarima pasti jadi. Sabab Allah tara narima kana ibadah nu teu jadi. Awas ya kanu aranom terutama. Jadikeun ta ukuran. Setiap ditarima ku Allah pasti jadi. Da Allah tara narima kana ibadah nu teu jadi. Tapi lamun jadi eta ibadatna tacantang tu ditarima. Da loba nu ibadatna jadi demi hukum tapi teu ditarima. Ibu nyadiakeun tuangan keur caroge mulih ti padamelan. Disadiakeun dina meja. Dibersihan tempatna, salaki datang disambut kalawan hormat, senyum simpul nu menggairahkeun. Salaki sumping disumanggakeun, mangga bapana geura tuang. Sagalana ge asak. Salaki ngajawab,
kami poe ieu moal dahar sabab geus di imah batur. Asak tak dahareun teh. Asak tapi tak cantang tu di dahar ku salaki. Da loba nu meunang ngasakan pamajikan teu di dahar ku salaki. Rupa-rupa alesanana mah. Nah lantaran geus seubeuh di imah batur atawa meureun salakina aya kakeheul ka pamajikan. Tapi nu jelas teu setiap pasakan meunang pamajikan nu asak di dahar ku salaki. Da loba nu asak teu di dahar. Tapi lamun pasakan pamajikan di dahar ku salaki, pasti asak da salaki tara ngadahar beas. Kahartos ya. Setiap ibadat anu jadi tacantang tu ditarima ku Allah. Da loba anu jadi teu ditarima, ladang salatna di akhirat engke kosong. Ladang puasana di akhirat eta kosong. Jadi nama jadi. Tapi kosong. Tapi lamun ditarima ku Allah pasti jadi. Da Allah tara narima kana ibadah nu teu jadi. Ukuran nu bieu teh kanggo sagala ibadah. Kaum muslimin anu mulia, keur ibadah nu ditarima ku Allah Rabbul Alamin, ari ditarima teh bahasa Arabna mah disebut anu makbul. Eta teh ngabogaan syarat moal ditarima lamun teu mabrur. Mun bake bahasa Arabna mah piraku make kudu makbul lamun teu mabrur. Jadi mabrur teh pantona makbul. Lamun ibadah urang geus mabrur ulah leutik ati insyaallah alamat aya dina panto makbul. Naon ari makbul ditarima. Naon ari mabrur pinuh ku barokah Allah. Nu mana atuh nu mabrur teh? Ibadahna anu mabrur teh tina hasil ibadahna ngabogaan pangaruh dina kalakuan sapopoe dina sabada eta ibadat rengse dilakukeun. Ari lumrahna kaum muslimin di Indonesia nya urang epan osok ngadangunya aya kecap mabrur. Umum nama sok dipake ku jelema nu dek angkat ka Mekah. Komo ari jelema galedek mah. Ditulis dina surat kabar nyeun advertensi. Ku bahasa Indonesia, nu ku bahasa Sunda, nu ku bahasa Inggris. Dek indit ka Mekah jelema anu ararageung. Menta doa nanti kaum muslimin sararea kuring rek indit ka Mekah muga-muga cing jadi haji mabrur. Lamun awewe doakeun kuring rek indit ka Mekah muga-muga balik ti Mekah sing jadi haji nu mabruroh. Kecap mabrur teh parantos nganjang kana cepil sadayana oge nyaeta galibna bijil tina lambeina jalmi nu dek ngalaksanakeun ibadah haji. Eta teh salah? Teu salah. Kitu alusna. Minta doa hayang jadi haji anu mabrur. Ngan sim kuring tepi ka kiwari asarna geus aya 20 tahun aya jadi kiai teh. Encan ngadenge ti pamajikan we minta doa ka salaki, doakeun bapana kami rek salat muga-muga salat kami sing mabruroh tara aya da. Atawa ayeuna rek puasa sugan minta doa ka indung ka bapa ka nu masuci abdi bade puasa sabulan lamina Gusti muga-muga puasa jisim abdi sing mabrur tara aya da. Duka teu apaleun marukan mabrur teh salakina ibadah haji wungkul. Duka memang ari ibadah haji mah matak hayang mabrur ge meureun pan ongkosna jutaan leuwihnya. Hari salat mah pan teu make ongkos ge jadi nu matak rek mabrur dek hanteu meureun kitu kira-kira mah. Kira-kira padahal salat tihang agama. Sabenerna nu hayang mabrur teh sanes dina ibadah haji wungkul. Tapi zakat urang hayang zakat anu mabrur. Urang ngalakukeun puasa hayang puasa anu mabrur. Urang salat hayang salat anu mabrur. Urang ngadegeun imah tangga anu mabrur. Nah, di mana mabrur pasti dihujanan ku barokah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah geus menurunkeun barokah mah da teu aya kasulitan boro-boro di alam dunya, di akhirat ge da moal aya sulitna. Leungit we barokah Allah tong ngarep-ngarep make kudu papanggih jeung kanugrahaan. Moal aya. Nyinggung saeutik ta model ayeuna, kamari ieu nu make kalangkung pan gujrud tepi teh basana mah ka kampung oge. Malah kasim kuring aya nu nanya. Pagojali sanyana mah abad ayeuna teh abad anu pangmajuna ti mimiti aya jelema di ieu alam dunya moal aya alam dunya anu pangmaju-majuna jeung pangtartib-tartibna iwal ti abad ayeuna.
Kajun zaman Nabi naon. Pangmajuna alam ayeuna mah. Sarjana ekonomi pabalatak di mana-mana, sarjana teknik geus teu kabilang. Rupa-rupa sarjana. Alat-alat beuki maju, tape recorder teh, televisi teh, video teh, malah piknik teh ayeuna mah pan tepi ka bulan. Baheula mah ka Mekah 40 poe di jalanna, turun tina kapal teh kapan jelema teh siga sampe meunang meulem. Da puguh kapalna ge kapal ku areng, ayeuna mah 8 jam tepi. Baheula mah ngitung duit ku nyere, pang pinterna teh Cina, kapan ngitungna teh ku cipoah. Anu baluner teh truk trek, ayeuna mah komputer. Ceuk akal mah cadu dina zaman kiwari make kudu titajong kana karugian dina masalah dagang. Piraku make kaliru ngitung duit dina zaman kiwari. Tegesna mah tidak pada tempatnya di abad mutaakhir seperti sekarang ini terjadi resesi dunia. Tapi nah hanya bet jadi baik di negara batur gejret duit tepi ka hargaan akibat resesi itu. Cek nu nanya Kasim Kuring naon sababna pagojali make jeung terjadi resesi dunia. Kasim Kuring dijawab, wallahu alam. Da Sim Kuring malain sarjana ekonomi teu nyaho. Tanyakeun ka ahli ekonomi. Ngan lamun nanyakeun Kasim Kuring nempo tina kacamata agama babari ngajawabna. Kawasna bae dina zaman kiwari teh kalengitan barokah Rabbul Alamin. Ari geus eueuh berkah mah masing sagala alat-alat lengkap oge da geus mal aya hartina. Balik deui kana pokok masalahna. Nu matak ibadat urang teh ngejerit ka pangeran hayang jadi ibadat teh hayang anu mabrur. Lain ibadah haji wungkul tapi ti salat tepi ka zakat puasa jeung munggah haji hayang anu mabrur. Semun atuh jelaskeun ku pagojali nu kumaha nu mabrur teh. Anu mabrur teh nyaeta anu ngabogaan pangaruh tina ibadatna. Ibu salat nu mabrur jeung bapa. Balik salat teh memeh salat cerewet, balik salat eureun cerewetna. Mabrur. Nya ditarima nya jadi. Kumaha lamun sabalikna lamun teu mabrur, ulah kaget dibere gelar deui teh ku syariat Islam disebut mardud. Nu kumaha nu mardud teh jadi nama tapi ulah ngarep-ngarep baris ditarima. Cong salat mani leket keur salat teh. Sujudna ge mani aya saperapat jamna. Tasbihna 5 meter. Fatihahna bentes. Balik di pangjumahan pangheulana ngarah babari nukurkeun senal butut kanu weuteuh. Jadi salatna jadi ditarima kacida moalna disebut mardud. Kumaha puasa nu mabrur? Memeh bulan puasa, bulan rewah, goreng budi, goreng ucap, goreng lampah, goreng laku, sup kana bulan puasa. Laku gorengna diganti ku nu hade, kedulna diganti ku daekan. Nunutanana diganti ku anteng, koretna diganti ku bager bulan puasa. Gubrag we bulan Sawal, tak kabageranana teh terus dipake, eta puasana teh mabrur. Nya jadi nya alamat ditarima sabab binu ku barokah Allah. Kumari nu mardud babari ka bina-bina, bulan puasa bager ngaji Quran satamatan, taraweh anteng, tahajud jeung witir teu katingaleun, dirangkep-rangkep. Tepi we ka bulan Sawal balik deui nyeun laku teu jejeg. Jadi ibadah puasana jadi tapi mardud ditolak ku Allah. Ari urang mah nyaeta da marukan kudu bager teh dina waktu nu terbatas. Lamun di masjid gelik ceurik asa rapet ka pangeran, balik ti masjid balik deui mangeranana teh ka Abu Jahal jeung kana duit. Lamun di masjid awewe mereka tok-tok nganggo tutup orat. Barudak ngorage nu rokna sajengkal deui tina palangkakan teh pan make samping ka handapna di masjid mah balik ti masjid ditaranjang deui. Eta teh disebutna teh split personality, pecah kepribadian, keur ngadeuheus ka Allah. Isin ku Allah asa ditempo, di luar mah asa teu katempo ku Rabbul Alamin, padahal Allah ka mana-mana ge nempo. Nya kitu dina bulan puasa ge urang mah. Mun aya budak pasea, ulah pasea si Ujang, ulah pasea. Pan itu bulan puasa, engke bisa dek pasea mah sawal pasea mah. Teu jajegna teh nya.
Padahal hideng bulan puasa teh mempersiapkan diri ngarah hideng bulan Syawal. Dek lalajo baru udah ulah lalajo sia bulan puasa. Sing hideng bulan puasa mah engke Syawal. Atau hari kali itu pandidinya kayak di Bandung. Di Bandung aya tempat tepati saya pan di Bandung ngantong disebut tempat nama goreng patut. Bulan puasa mah pere balik kabeh. Malah amprok jeung sim kuring di stamplat. Cek batur teh Pak Gojali itu teh jelema anu teh cing teh nya atuh geuning siga kitu buluna. Mama watas ku sim kuring ditanya bade ka mana neng teh bade wangsul. Nama ke mulih segala rupi ari bapak kapan sasih siam ieu teh. Cing teh dek balik terus moal ka Bandung deui Sawal mah bade ka dieu deui. Jadi puasana jadi mabrur ente lamun teu mabrur kumaha mardud ditolak ku Allah Rabbul Alamin. Kitu nu mabrur teh jeung nu mardud teh. Jadi nu mabrur mah dahar sahuap jadi daging jadi tanaga. Dahar nu teu mabrur pasti mardud. Gumari dahar nu mardud dua boboko daharna ngulangkeun pacul sakali ge batukna 7 kodi. Mardud ngaranna. Kaum muslimin anu mulia sakali deui ngadua ka nu Maha Suci moga-moga ibadah urang kabehanana ti mimiti ibadah salat, ibadah puasa, zakat jeung haji, tepi ka kawin jeung ngurus putra, ngadegen imah tangga, katut dagang jeung tani, ngajerit ka Allah hayang nu mabrur Gusti, hayang dibarengan ku barokah Rabbul Alamin. Naon hartina lamun ibadah abdi jauh tina kamabruran. Atau lamun ayeuna urang geus kasebut ibadahna mabrur ngajerit ka pangeran hayang bisa mempertahankeun kamabruran. Kaum muslimin sadayana timule pertarosan kumaha tu Pak Gojali abdi hayang bisa ngudag-ngudag jeung ngahontal ibadah nu mabrur teh gampil. Khususna dina ibadah puasa kedah kumaha gampil. Teori nama kumaha gampilna teh wayahna sing uninga kana makna jeung hakikat katutujuan anu aya dina jero ibadah eta. Khususna dina ibadah puasa. Entepkeun kalakuanana. Sampurnakeun syarat jeung rukuna ngarah jadi. Kakara ngalengkah deui. Korehan naon hakikat jeung hikmat ibadah puasa. Lamun teu uninga kana hakikat makna nu terkandung di jerona katut kana rahasiana mah wayahna hese ngudag kamabruranana. Sing uninga nu paling pokok mah tangtu kedah urang teh uninga yen ibadah puasa teh taya kajaba iwalti lantaran rumasa dititah ku Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Titik. Entong kieu puasa teh ngarah anu teu aya. Mun ditanya ku batur naha ibu make puasa lantaran kuring iman. Nari nu iman kudu puasa da diwajibkeun teh kanu iman nu teu iman mah teu wajib. Atuh dek teu iman we kuring mangarah teu puasa jelema teu ecreug tah mah. Maksudna teh diwajibkeun kanu iman, ari nu teu iman mah masing puasana 17 tahun ge hartina naon-naon nyiksa diri we tah mah. Nu matak nu paling tipayun kedah ditancepkeun teh landasan idijil iman ka Allah. Allah nu diimankeun ku urang marentah puasa atuh urang ridho migawe ibadah puasa. Tapi kaditanya, naon anjeun make puasa? Bongan kuring iman. Nari nu iman kudu puasa, kitu kuduna sabab Allah ngawajibkeun kanu iman. Iraha Allah nitahna, tempo ku anjeun dina surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Nah ka urang wungkul pangeran nitah puasa teh, henteu. Ka umat nu baheula ge dititah ti zaman Nabi Adam tepi ka Nabi Muhammad ge eueuh nu kaliwat kabeh ge dititah puasa. Kadienakeun urang Yahudi jeung Nasrani ge parwasa ibu. Cek Allah. Bisi umat Nabi Muhammad dipada larang sirik. Nah Gusti teh bet nitah puasa teh ka abdi wae. Lain. Umat nu baheula ge dititah. Cek Allah teh kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ku kami teh diwajibkeun ka anjeun puasa seperti ku kami geus diwajibkeun ka umat nu baheula kudu parwasa. Kumaha Pak Gojali ari puasa umat nu baheula umat Yahudi jeung Nasrani? Aduh teuing da sim kuring can ngajaran dari Nasrani deui. Duka teuing teh nyaho. Nah make nanyakeun ibadah nu baheula nu ayeuna diwajibkeun we da moal dititah balik deui ibadah cara baheula moal.
nu ayeuna we nya ngarah abdi terang nya eta simkuring ge teu apal ngan sekali waktu pernah aya semah kana rompok urang Australia awewe ngora keneh anakna salah seorang dokter ahli bedah nganjang ka simkuring 5 poe atunya maklum urang Indonesia tukang ngahormat semah saaya-aya pan disuguhkeun kabeneran ari eta awewe teh beukieun rokok nya ku simkuring dihormat dibere rokok udang garam di asongan ceuk simkuring teh have you cigarette hayang rokok gitu atoheun manehna nyokot hiji kelepus bangun nikmat beak harita keneh simkuring nawaran deui ceuk hate pek bae dek olab ge hong asongan deui anymore hiji deui no thank you I'm fasting henteu nuhun ceuk manehna nuhun parantos cekap simkuring nuju puasa simkuring ngajengok ai puasa ti Hongkong ari maneh tadi kelepus udud di asongan deui no thank you I'm fasting cekap parantos abdi nuju puasa ceuk simkuring kapan tadi ngarokok seuri we manehna teh atuh simkuring nari kesimpulan meureunan kitu umat nu baheula mah puasana teh nya lamun keur teu puasa ngarokok sabungkus lamun keur puasa 5 batang gitu kira-kira lamun keur teu puasa barang dahar 5 piring ari keur puasa mah 2 piring babari ka binabi namun kitu kaosna 17 tahun ge anteng-antengan puasa heug teh teuing wallahu a'lam nah kitu umat nu baheula teh puasana atawa teuing lain kitu wallahu a'lam tong nyaritakeun puasa batur urang nyaritakeun puasa urang we ngan ieu mah dibejakeun teh bisi urang pada larang sirik majar pangeran teh nitah puasa ka urang wungkul lain umat nu baheula ge dititah puasa ku pangeran jadi dasarna puasa teh lantaran iman kulantaran iman akibatna nurut kana perintah Allah Subhanahu wa taala kakara geus kitu ngorehan hikmatna dek naon atuh pagojali hikmat puasa kauntunganna keur jelema dunya jeung akhirat akhiratna mah urang sangakeun ka Allah naon ari kauntunganna alam dunya awas ya kauntungan alam dunya anu kontan mah tina ibadat puasa keur jelema nu iman bari ngarti mah baris mampu ngaruntuhkeun penjajahan hawa nafsu nu gagah teh eleh ku ibadah puasa hawa nafsu nu sakitu gagahna teh eleh ku ibadah salat hawa nafsu nu sakitu gagahna teh eleh ku ibadah zakat jeung munga haji malah tepi ka dihususkeun pan ku nabi ibadat puasa mah ngabogaan peran anu kacida menonjolna dina raraga maseaan hawa nafsu paseaan hawa nafsu teh Pak perangan hawa nafsu teh dipaehan pagojali hawa nafsuna ulah dipaehan pan kusim kuring ge disebut basa keur ngaji di Masjid Agung paseaan hawa nafsu teh perangan ngan di mana geus beunang ulah dipaehan sabab hawa nafsu wajib ayana tumerap ka manusia lamun manusia leungit hawa nafsuna mah tinggal pancakaki we kapi kumaha ka mayit manusia nu hirup mah wajib aya nafsuan sabab lamun manusia leungit nafsuna dek siga kumaha rupana ibadahna teh da aya sote hargaan ibadah jelema lamun aya hawa nafsuna bari hawa nafsuna sageus diperangan jadi ngajeng jehe eleh ari ibadah nafsuan mah masing getol ge leungit hargana ulah diparehan pan sok loba teh nu kasalahan ngomong hayu urang ibadah puasa sing getol ieu teh urang merangan hawa nafsu dek maehan hawa nafsu kaliru puasa lain dek maehan hawa nafsu tapi rek merangan hawa nafsu di mana geus ngajeng jehe eleh dipindahkeun ti kenca ka katuhu dipindahkeun hawa nafsu goreng kana hade nafsu nyaritakeun batur dipindahkeun kana nafsu nyaritakeun kahadean batur nafsu ngajejeleh batur dipindahkeun kana nafsu ngamulyakeun batur nafsu koret dipindahkeun kana nafsu barahan nafsu maling dipindahkeun kana nafsu dagang nafsu kedul dipindahkeun kana nafsu daekan distir dipindahkeun kakara ibadahna berbobot pan kungsi simkuring nyaeta sareng salah sawios rerencangan simkuring wangsul tas maparin kuliah kaleresan teu ngabantun kendaraan naik beca
di Jalan Rangga Gading bade ka Wastu Kancana ngalangkung ka payeuneun Unisba. Kapan turun jalan teh mudun. Simkuring harita naik beca, ari ti handap aya beca anu kaluhur. Ditumpakan ku mojang priangan. Anu sampeanana segede-gede kohkol teh. Siga mojang pada larang we. Cek simkuring karerencangan dina beca ceng teh ustad itu tuur mani ronghok segede-gede kohkol. Lain istighfar bari nyigeng ka simkuring anjeunna nutup rarai kapan pagojali teh kiai. Nah aya kiai resep kana tuur batur. Ku simkuring dijawab ceng teh ustad ulah kaliru eta teh cirina kiai normal. Dalam untuk normal mah teu kabita. Cenah atuh ari kabita mah lain diberi. Cek simkuring 7 turunan ka cida moalna lain teu hayang ngan pedah dipager ku iman jeung ku ilmu kakara ibadah ngaranna. Aya potensi ngan pedah teu digunakeun. Lain halna lamun bapak nanya, "Pagojali da abdi ge tibu budak tepi ka aki-aki can ngajaran lacur." Nah kira-kira abdi teh ibadah? Ah wallahu alam eta mah kudu ditanya heula naon sababna. Nu mawi abdi mah teu lacur teh lain teu hayang nu jadi sabab mah abdi mah peluh. Eta mah lain ibadah, teu lacur teh teu potensial. Ieu mah potensina aya tapi tidak berbuat lantaran dibentengi iman dan ilmu, baru ibadatnya itu berbobot. Jadi naon atuh lamun ditinggali hikmatna ti nu bieu tah? Ibadat teh naon tanu dihargaan teh ku Allah teh? Hiji taatna ka Rabbul Alamin lantaran diparentah. Nu kadua naon tanu dihargaan ku Allah teh? Paeh posona ngalawan ka mung. Paeh posona ngalawan ka resep dina salah dibenteng. Paeh poso ngalawan ka embung dina hade dibenteng, diperangan. Sakali deui di ajenanana dihargaanana ibadah kaum muslimin ku pangeran teh 2 perkara. Nu kahiji di ajenan ku tunduk taatna kana aturan Allah. Cek Allah salat mangga Gusti. Na teu hoream maneh teh salat teh. Horeamna mah hoream ngan abdi pasea jeung ka hoream. 2 jadi dihargaan tina taatna. Nu kadua dihargaan tina paseana jeung ka hoream. Sedengkeun ka hoream teh buah tina kahirupan hawa nafsu. Talamun parantos uninga kitu kakara nanya deui, atuh ibadah teh lamun kitu mah pagojali hikmat di antarana teh rek masean hawa nafsu. Khususna ibadah puasa mah dek masean hawa nafsu, rek merangan hawa nafsu. Di mana ibu parantos mampu merangan hawa nafsu ulah alit mana pasti ibadahna teh geus deukeut kana panto mabrur. Kana panto mabrur. Sugan naon atuh untungna pagojali lamun abdi merangan hawa nafsu. Ulah alit manah dipelebah dia pantes jeung pasti ku Allah diangkat ibu jeung bapak khususna kaum muslimin pada umumna diangkat sebagai mujahid, sebagai suhada lamun paeh, sebagai mujahid, sebagai pahlawan di nararaga ngelehkeun hawa nafsu. Jadi untungna di alam dunia teh ibu lamun bisa ngelehkeun hawa nafsu ku ibadahna khususna ku ibadah puasa, ibu teh diangkat sebagai mujahidah. Lalaki diangkat sebagai mujahid. Ari mujahid teh pejuang. Pejuang dina naon? Dina merangan hawa nafsu. Nah naon untungna lamun abdi jadi jelema anu diangkat sebagai mujahid, sebagai pahlawan hawa nafsu, nu ngelehkeun hawa nafsu. Untungna teh sagala rupa ibadah ku pangeran bakal digantian di dunia jeung di akhirat. Sedengkeun pangeran mah di mana gantian teh salilana teu boleh ngarentenkeun. Nu matak teu meunang ge manusa ngarentenkeun teh teh pagawean pangeran. Manusia nyin amal 1 perak, pangeran ngaganti 10 perak di alam dunia, akhirat mah 700. Bari dikali-kalikeun deui ka dituna. Manusia nyin kahadean ngabungakeun batur 1 menit, pangeran ngagantian ku kauntungan 10 menit di alam dunyana keur mujahid mah, keur pejuang hawa nafsu mah. Akhirat mah geus lain caritakeun deui, ieu mah dunya we 10. Eta teh lain cek sim kuring, Allah dina Quran hiji 10 di dunyana. Akhirat mah 700 pan. Bisi teu percanten urang buktikeun hadisna ku sim kuring dibaca. Ieu hadis Bukhari ti Abu Hurairah. Nabi kungsi ngadawuh,
Sabab ditanya ku hiji sahabat. Cek sahabat teh, ayyus shadaqati a'dhamu ajra ya Rasulullah. Mun cek bahasa pada larang nama, nun Gusti abdi teh sedekah tukang, boro-boro nu wajib sunat ge dilakonan. Bade unjuk tumaros. Sedekah naon kira-kira mun ku jisim abdi dilakukeun? Ganjaranana teh Gusti hayang digantian di alam dunia keneh, tapi hiji hayang diganti 10 akhirat mah luyu jeung janji Gusti dina Quran teh. Sedekah naon? Naha uang, naha barang, naha saperak, naha sajuta. Nu bakal diganti di alam dunia na jadi 10 tina hiji, di akhiratna jadi 700. Rasul ngajawab, lain duit, lain barang nu dihitung. Lain gede jeung saeutikna nu diukur, tapi nu diukur ku agama mah manjing atawa henteu. Nu kumaha Gusti nu manjing teh atuh? Kangjeng Nabi ngawaler deui, anta saddaqa wa anta sahihun. Pek aranjeun kabeh geura sedekah. Bikeun perkara atawa barang teh kabatur nu pantes jeung nu hak narimana, dek fakir, dek yatim, dek miskin, dek piatu, dek masjid, dek madrasah, dek jalan, dek jembatan, pek bikeun. Ku anjeun, iraha Gusti mikeunna, wa anta sahihun, pek bikeun ku anjeun dina waktu anjeun keur cager. Sedekah saperak dina waktu keur cager leuwih gede ganjaranana di payunan Allah tinimang sedekah 1 juta nu dilakukeun dina waktu keur geuring. Ku urang ge kahartos pan logikana. Ari jelema nu keur cager teh pan nu loba pangabutuh teh ya. Nu hayang meuli sawah nu cager, nu hayang ngomean imah nu cager, nu hayang namahan meulian kendaraan nu cager, nu hayang namahan kagungan garwa nu cager, dan nu sakarat mah dongengna make hayang kawin 7 likur kali deui. Cacak nu keur cager loba pangabutuhna masih kene daek maledogeun rejeki barang saketip ka batur. Tah da moal daek mere sedekah ka batur lamun teu pasea heula jeung hawa nafsuna. Ku sabab kitu ladang sedekahna teh hiji diganjar ladang sedekahna, 8 ladang paseana jeung hawa nafsu. Ku sabab kitu 10 ganjaranana di dunya kene. Model salat kapan ku pangeran ge dibedakeun lewat rasulna. Salat sunat tahajud dilakukeun ku jelema, salat sunat duha dilakukeun ku jelema, pan beda nilai duha jeung tahajud. Gede salat duha ge ganjaranana ngan dibandingkeun jeung tahajud mah pan danten tahajud. Naon sababna? Kaharti ku akal ge tahajud tengah peuting. Panyakit tuluh keur nganjang ka urang, pamajikan keur loba pangabutuh, tatangga anyar keneh paeh teu ku daek turun kaluar. Tapi hayang bae tahajud, da moal dek tahajud mun teu pasea heula jeung hawa nafsuna. Tah hiji buruh tahajudna, 8 buruh paseana jeung ka embung. Kitu analogina, kiasina. Contoh nu kadua mah seperti salat pamuda jeung salat aki-aki beda. Aki-aki salat di masjid 2 jam, sujudna, tasbihna 5 depa. Leutik ganjaranana. Dibandingkan jeung salat budak wara di masjid 2 menit. Bari salatna budak wara teh cungak-cingek persis seperti hayam macokan parab. Allahu Akbar, likum jeleng. Gede ganjaranana dibandingkan jeung salat aki-aki 2 jam di masjid. Nu mataki ibadah teh meningkeun ngora. Sanyana mah jeung geus kolot. Ari keur ngora unggul, geus kolot eureun teu ecreug di ngaranna suul khotimah teh. Model dahar ari huap nu mimiti nu kadua nu katilu jeung daging hayam ngantungtungna jeung hitut eta teh usul mah. Anu jelas mah ibadah teh mending keur budak we jeung geus kolot. Ngan ieu mah analogi. Naon sababna budak ngora ditingkatkeun derajatna ibadahna? Sabab budak ngora galibna keur mejehna dikekepan ku hawa nafsu. Budak ngora teh boro-boro ka pangeran anu gaib ka indung bapa, indung nu ngaheujeunkeun da geus teu hayang nyaho kana jasana pan. Kitu lumrahna budak ngora. Aya kecuali nu teu kitu, tapi lumrahna. Cacak budak ngora keur disileuman jeung dikekepan ku hawa nafsu, masih kene daek megawe salat 2 menit di masjid bari siga hayam macokan parab. Gede darajatna. Naon sababna? Da moal daekeun salat mun teu pasea heula jeung nafsuna.
Tah hiji buruh salatna, salapan buruh perang jeung hawa nafsu. Eta pemuda dianggap sebagai mujahid, pahlawan nu geus ngelehkeun hawa nafsu. Ceuk baturna teh, euy urang lalajo jaipongan euy, kedek salat heula Allahu Akbar, likum gua jeung. Gede ganjaranana tinimang aki-aki salat 2 jam. Naon sababna? Ari aki-aki mah salat 2 jam teh atuh da kaeunteupan ku tinimang. Ngagoler di imah, goreng patut aing teh dan tegering itu era kuminantu. Gajeleng keluar moe tonggong dina teras, keur ngeunah-ngeunah moyan lar hansip ngaliwat. Duh, hanya kal teuing aya hansip ngaliwat, era aing teh siga aki-aki pangedulan tinimang kieu anggur si dek ngajual tanaga ka pabrik. Moal aku, da tanaga sesa. Saanu hayang meuli tanaga aki-aki. Ari huap sarua jeung budak ngora, ari ulang sarua jeung papatong nu keur gering. Aduh, tuh genah jadi aki-aki aing teh ngajual tanaga teh laku tinimang kieu mending lalajo ngarah bunga. Moal bunga lalajo ge. Aki-aki teh ya atuh. Init ka bioskop boro-boro parawan dan ini gitu hayang dibarengan ku aki-aki. Aing teh kieu lain tuh genah jadi aki-aki ngaringkuk di imah era ku minantu. Moyan di buruan isin ku hansip. Ngajual tanaga teu laku da tanaga sesa init lalajo teu bungah dawuh nu daekeun marengan kieu lain tinimang kitu aing mah mending ka masjid leutik ganjaranana ge sabab ka masjidna ge lain perang jeung hawa nafsu tapi nyingkahan ka teu pantes nu kitu ngungsi ngaranna leutik nu ngungsi mah muga-muga ya nu hadir ka dieu ya ulah kaasup ngungsi ceuk bapak teh teh hoream aing teh sanyana mah ngaji teh cangkeng karasa sudah hareun tepati aya tunuh nyamperkeun ngan ari teu ka masjid goreng ka tempon aku batur tatangga init aing teh init cicing di imah janji ayeuna dek mayar hutang ngan duit can aya keur mayarna tinimang aya nu nagih mending ka masjid ngungsi teh mah ngaranna nu matak bisi kitu niatna dangdanan deui teh ayeuna niat ka dieu teh hiji ngaji kadua iktikaf da di masjid naon sarua initna tapi rugi pan cilaka. Da ibadah mah kabeh ge capek lain ibadah wungkul di dunya mah eueuh nu teu capek kabeh ge. Ti salat tepi ka jahat teh capek. Kan pasim kuring nanya ka copet, cenah betah anjeun mah jadi copetnya lah. Kari nyabutan we tina pesak batur, da kuring mangala duit teh capek. Adi pagojali capek abdi. Cenah capek nyopet teh, capek pagojali nyopet teh. Malah mun beunang ku polisi mah pan babak belur abdi teh. Cenah atuh anu sarua capek nama mending dagang we, nyopet capek, dagang capek mending dagang halal-halal. Coba dawuh nu teh capek di dunia mah. Bubujangan capek, kawin capek mending kawin haneut-haneut. Da capek kabeh ge, puasa capek, teu puasa capek mending puasa, salat capek, teu salat capek mending salat. Ngaji capek, teu ngaji capek pan mending ngaji. Pek bapak ngarah teu capek dek ngalamun we, leuwih capek psikologis tah mah. Tuh. Cicing capek digawe capek mending digawe. Tah jelema nu daek perang jeung kacapek teh mujahidah. Keur awewe mujahid keur lalaki pahlawan dina merangan hawa nafsu. Salat aki-aki nu kitu mah ngungsi eta mah leutik. Ari keur aki-aki nu perang jeung hawa nafsu mah leuwih ti budak ngora gedena ge. Malah eta mah legok tapak genteng kadek bari perang jeung hawa nafsu oh malah kaberi ku budak ngora eta mah. Ceuk injuna teh ki tong salat di masjid eta teh hujan ieu teh payung sia ka dieukeun. Nu mawi ki leueur bisi ti soledat aki mah itek sia. Bisi geubis aki teh geus kolot tungtun ku sia. Eta mah leuwih ti budak ngora malah kaberik tah mah malah kaberik. Aki-aki nu kitu mah. Nu kadua ceuk Kangjeng Nabi jadi sahihun tahsal faqra wa ta'mulul ghina wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulanin. Bukhari an Abi Hurairah. Nu kadua mamun anjeun hayang kaasup mujahid nu perang jeung hawa nafsu tina hasil ibadahna digantian di dunia hiji jadi 10 di akhirat 700 kali. Pek lakukeun ku anjeun ibadah khususna sedekah dilakukeun ku anjeun dina waktu anjeun keur dieunteupan ku panyakit koret. Sahabat ngajenggok, nah Gusti make keur kaeunteupan ku panyakit koret. Nah ari jelema tara koret salilana di alam dunya mah eueuh nu anger. Sakapeung koret, sakapeung bager. Nu matak datang ge atensi ti pangeran pan ngalangkungan nabina. Geuwat aranjeun kabeh geura tobat. Memeh anjeun
paeh gewat aranjeun kabeh geura salat memeh anjeun beakeun waktu. Naon sababna? Tara anger. Poe ieu bager isuk mah koret. Takeur bager gewat gunakeun kasempetan. Ieu nu hadir di dia ayeuna iman kabeh sanu nyaho isuk aya nu murtad. Naudzubillah tapi jarang terjadi kejadian kitu. Sumun jelema teh osok koret ka kapeungan bager tara salilana, koret tara salilana. Talamun hayang ibadah anu ningkat darajatna khususna sedekah lakukeun dina waktu anjeun keur koret. Iraha ari jelema usum koret? Teu tangtu. Kumaha jelema na jeung kumaha kaayaanana ngan lumrah nama bulan puasa. Ari bulan puasa mah eta mah geus jadi galib. Ti wetana semet paranti bijil panon poe, ti kulona semet paranti suruh panon poe ampir rata-rata koret. Naon sababna? Sabab sagala perkara ti tanaga tepikeun ka duit jeung dahareun kabeh ge digunukeun keur bulan lebaran. Nu matak bulan puasa koret. Gerapek bulan puasa engke saksian ku bapa. Awewe di dapur garwa urang keur masak, keur nyeun kolak teh, keur mais lauk teh. Dogdag kesang badag kesang lemut keur buka puasa. Jol we semah tabu 5 setengah genep semah can balik da geus nyingsat halis teh. Malah tepi ka sompral ngomong semah teu gablog pikir aya kieu can mantog gitu. Bakating ku sieun teh seubeuh. Ari geus amma magriban jadi hanyakal teu beak. Bulan puasa mah boro-boro ka batur da kawak serangan ge koret. Geridig ka Bandung milihan baju wol pijaseun. Kajeun marema dibeli bulan rewah. Kajeun mahal ongkosna dikaput bulan puasa. Jas weuteuh diistrika bulan puasa. Da teu dipake ngagantung we. Malah salat mah make kaos belang we bari bau. Teu saeutik malah nu dibuligir. Ari ditegor teh ku batur, "Nah salat dibuligir." Cerewet ding pangeran mah teu cerewet. Penting mati na we. Pokna teh ceuk pamajikanana, "Nah bapana bet salat make kaos. Kapan aya itu jas weuteuh meunang ngaput?" Nurus tunjung keur lebaran sia eta mah. Teu dipake dah. Gerapek lain isim kuring mah lain deui. Mangga buktikeun ke sakedeung deui bulan puasa. Pamajikan di dapur tepi asa semplak tak-takna teh. Ngopjok endog jeung tarigu nyeun kue da di toko mah mahal. Ngagedur dina baskom gecruk-gecruk. Belaanan sangu tepi ka jadi gigih keur anak jeung keur salaki. Da tanaga dibeakeun kana baskom keur nyopyok endog. Meleber sakampung ka ameu kue. Tepi ka magrib asa kuehna budak ge gerelengan da teu dibere. Mah kue ulah sia keur lebaran. Malah salaki minta, "Mana indungna leunyeun kue?" Is, ari bapana kapan keur lebaran? Ulah hayang-hayang teh makop tanu tutungna. Tapi ka nyengir geuning salaki teh ngahakan kue nu tutung. Teu ngartieun, mun ngarti mah di dinya sedekah mah. Cai sakecelak eta sakitu kana bibir batur tina gelas. Selak kue magrib, gorowok adan cokot teh ku curug kana letah batur. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu. Cokot teh tina gelas sakecelak ku curug. Selak ganjaran nu dibatalkeunana, ganjaran puasana dibikeun kanu nyuguhan cai sakecelak ku curug teh. Mata ke ngajaran di antawis bapa di dieu. Cara didayeuh nyieun buka bersama. Di kota mah ini keur usum da nyahoun kana fadilah. Buka bersama di bumina gubernur ngaleut. Buka bersama di bumi panglima, buka bersama di bumi wali kota, ngan can buka bersama teh di imah hansip we. Can aya nama. Naon teh kapan aya hadis sanadna sahih. Talamun jelema sakieu dikumpulkeun di madrasah ye bulan puasa, gorowok adan magrib cokot teh cai tati balong kecelak baralik kabeh ganjaranana gede. Dibikeun kanu nyuguhanana. Ieu diganti deui. Nu mata kiai mah ibadah nanti nu boga ilmunya siga enteng tapi berbobot da make ilmu beda jeung nu bodoh. Jadi urang mah dahar kanel tapi eueuh tanagaan. Simkuring keur masantren di Cikalama kabungkur. Batur mah baralik bulan puasa teh da boga lemur aman simkuring genting pan teu balik cicing we maksakeun maneh di pondok. Cek ajengan teh, "Euy ka dieu sabaraji santri nu teu balik?" Cen teh aya 100 mah. Magrib sina ka imah, deug we kana ati. Pasti disuguhan dahar ku ajengan magrib. Malah ngomong ka urang salopa cen teh kumamang kaning urang geus ngaliwet. Cenah bodoh ting den liwet urang keur sahur atuh magrib di ajengan. Singkil dek dahar di ajengan ngalingkung di madrasah di bumina.
gorowok adan lol we kolek tajil, kolek cau ngan pedah rada kesed. Teu loba kolek cauna ge dina pisin leutik teh pisin baheula we buatan zaman walana baheula. Lain pisin cara ayeuna, pisin leutik ieu mah. Sakecelak pisan da dikitukeun teh senok teh teu ngalelep. Di dahar ku beuteung santri nu puasa atuh 2 kali ngarenghap ge eueuh tapakna. Cicing geus tamat tajil teh. Nah, cek hate datang wae sanguna. Jol ajengan sumping. Naon cari cing we itu geus tajil, cing teh parantos. Geus nyangu di pondok, nya piraku ngabohong, parantos. Nyatu masing-masing. Cek hate abong nu boga ilmu. Puasa aing di subuh tepikeun ka magrib ditukuran ku kolek kesed sasenok. Nyaun make ilmu. Ari urang mah nyaeta rezeki gede keluar tapi kurang bobotna, da teu make ilmu teh ya hawa nafsuna teu daekeun eleh. Eta nu jadi sababna teh. Lamun bulan puasa usum bager, usum koret, iraha hari usum bager. Galibna mah jelema teh bulan puasa musimna koret, bulan Sawal musimna bager. Ta urang mah dina usum marema ganjaran bulan puasa ningkat malah mundak koretna, dina bulan Sawal usum leutik darajatna gede kebageranana. Bulan Sawal mah leutik nilai sedekahna. Naon sababna? Atuh dasar area keur usum boga. Datar aya imah nu nutupkeun pantau bulan Lebaran mah dibukakeun KBG pada boga kue sacangeum wae mah. Ieu mah dina bulan Sawal kala kadiiderkeun sangu. Baki tepi ka sigala leur. Bari teu jarakat. Tadi dia kaliruna teh nya zakat mah wajib, barang kirim mah boro-boro sunat eta mah lumrah we nu puguh mah. Kade sim kuring nganyurkeun ieu ka kaum ibu tanu sumping kadi eureunnan eta kalakuan kitu teh hanas zakat henteu hanas barang kirim ka tatangga. Zakat mah keur 3 jelema pan 3 kali 700 ge geus tamat wajib teh. Ngaluarkeunana ngirim tatangga mah ngirim dahareun sangu dina poe lebaran boga tatangga sa RT 25 pan teu cukup 10.000 teh. Hanas ngirim ka tatangga bari teu pati manfaat, biayana gede, hanas zakat ditinggalkeun pan doraka 7 likur kali. Zakat heula mun aya leuwihna kakara barang kirim. Malah teu barang kirim ge teu nanaon da usum boga. Ima zakat henteu baki diiderkeun. Nu matak salah urang sorangan akhirna mah jeung salaki dek nying hareupan bulan puasa teh kepan paseana mah tirewah keneh. Mana mikir sepatu budak, mana mikir ngirim ka tatangga bapana itu aya 40 imahna. Mangkaning daging mahal sakilo ge geus 3.000. Geuning daging teh dipikeun ka poe lebaran mah dikeureutna teh ipis siga silet atuh da. Balanya ka pasar bari amek-amekan dek ngirim ka tatangga. Dogdag masak bulan puasa kirimkeun bulan Sawal. Da di Bandung mah teh ka siga silaru atuh. Ti imah ieu ka imah ieu, ti dieu ka ditu nu beda teh waktuna we wungkul. Ti dieu jam 8 pindahkeun datang tabu salapan. Da puguh. Ari teu dibales mah da itu teh nu ngirimna teh sok monyong teh. Sakitu geus dikirim ku urang beuteung ngirimnya ka urang pokna teh. Naon kaos ngarojokan lalai nu keur sare. Malah teh jelema leutik mah dikirim teh aya atoh aya nyeri, ari atohna dahareun aya tambahna, ari nyerina teu bisa males. Malah pok ka salaki bapana neng mangkani geus ngirim ka urang. Mangkaning dagingna ge 3 guruntul. Ari urang iraha pan pasea tungtungna jeung salaki. Lain ngonang kamanfaatan teh ngonang kacilakaan malah. Eureunnan tah. Kusim kuring ditaliti tanu barang kirim dina poe puasa teh. Da barang nama eta keneh we. Barang nama eta keneh we. Malah di amuan teh sanguna ge geus hanyir atuh da. Da meureun tara dicokot sanguna mah dipindah-pindahkeun tina piring ieu. Aya 7 likur leungeun manu ngarampakna. Malah ditempo teh tumis kentang mah geus bule atuh da. Balas minang dipindahkeun tina piring kana piring meureun nya. Atuh bumbuna mah nyarangsang dina piring tungtungna bule we kentangna wungkul nu kadeuleu. Nguriling atuh lain sedekah tah mah. Ukur mentransfer dahareun we ti imah ieu ka imah itu. Nilai sedekahna geus leungit kulantaran keur pada boga, nu kadua leungit nilai sedekahna teh da lain ti dirina. Malah mun aya daging nu hipu cokot keur bapa budak nu liat pinahkeun ka dinya. Lain hareui itu ku sim kuring katos dicoba, cokot cek sim kuring daging tuh.
Dijagal bonyol daging pupunakan nu tara hipu saminggu teh. Nu gede kulub dong asak teuing, beungkeut talian ku bola cirian. Sok make bumbu ngarah teu katempo anterkeun nita budak santri cinta anterkeun euy ka imah itu tuh. Anterkeun ka dinya, da teu kungsi 2 jam balik deui. Barang ditempo teh bolana aya uyuh daging teh aing. Teu payu. Da lihat meureun nya. Nundukeun bukti yen barang kirim dina poe lebaran teh si oreng nawaituna teh lain ibadah, ngaladenan lumrah we jeung galib. Hanas cul zakat bari pasea jeung salaki. Eureunnan Bu. Boga rezeki mah tong kitu. Malah kumpulkeun sok sangu kana tolomongkeun, dedekeun ku suku nincakanana ge. Sok deungeuna tamlegeun, initkeun tengah peuting entong nempokeun batur daeraheun teh jelema nu can ngirim dikirim teh. Ketrok janela jelema miskin tina janelana. Mang harudang sakedeung budak can sarare ieu aya rezeki kop geura dalahar heula teu dionang ka imah teh lain kunanaon bisi emang era ngadaharna ari ku kuring diangeui-angeui dibakian ka dieu bisi katempo ku batur da rezekina ge ukur saeutik kop mang geura dalahar ta ieu dahareunana hudang barudak sing barunga ta ieu kuring aya duit geuningan 100 perak kop sodaqoh ta ieu aya kopeah urut bapana pek isuk bisi teu boga keur salat Idul Fitri ta ieu sampingna ieu keur emang ieu butut-butut wae mah ta ieu aya mukena ieu ti kuring urut itu mau kena dengan bersih pek pakai keur nini ta isuk keur salat Idul Fitri da mal dijawab teh ku jelema miskin teh iwal ti jawabanana ku cimata bari cimata dina waktu eta lain cimata murah tapi cimata nu bakal ngondang rahmatna Allah Subhanahu wa taala kakara lamun kitu mabrur puasana di mana geus kitu mah tinggal ngarep-ngarep pe gantina ti Allah janji Allah hiji 10 pan kungsi dibuktikeun ku Sayyidina Ali bisi pajar bohong hiji 10 ya. Siti Fatimah harita keur kakanungan, malum nu kakanungan teh segala hayang. Garewek we ka Sayyidina Ali, Abah Husein kami teh ku asa dina Tikoro hayang papanggih jeung dalima. Ceuk Sayyidina Ali tong ceurik Fatimah, kajeun kami teu melak bari duit teu boga urang neangan we. Kejerut neangan atuh salengka 2 lengka ge meunang dalima hiji. Alhamdulillah ceuk Sayyidina Ali pesakan. Giridig balik ka imah. Can tepi ka bumi na Sayyidina Ali gok manten jeung sahabat anak buahna meureun leumpang gagaleongan buuk kusut panon ngelok bibir garing persis jelema susah kok nanya Ali nah sileing bangun susah euy ceuk eta sahabat bade teu susah kumaha Amirul Mukminin naon nu jadi sabab nu mawi pun bojo nuju ka kandungan ari geus kitu hayang dalima neangan maneh henteu ikhtiar meunang henteu nu mawi 3 dinten 3 wengi can kekengingan naon sababna duit tegaduh nganyuk nu mercaya melakmat turunan ari geus kitu kumaha abdi sesah naon sababna unggal wangsul karo rompok pun bojo boro-boro mere budi malah tulak kana tarang we Sayyidina Ali ngahuleung pan mun urang meureun nya ngajawabna teh nu matak sarua di imah ge teh keur nyiram malah kuring geus meunang tuh pan kitu meureun urang mah kumaha Ali henteu leng ngahuleung naon ngahuleungna mikir cek Sayyidina Ali ieu kajadian aya persamaanana aya perbedaanana jeung kajadian kami dina atina teh kitu kami neangan dalima si eta neangan dalima kami meunang si eta teu meunang pamajikan kami hayang dalima pamajikan si eta hayang dalima pamajikan aing mah mun datang aing ka imah teu moal dalima can puguh ngunghak da goreng-goreng ge putri Rasul pamajikan si eta mah geus teu nyaho di harga salaki pantulak kana tarang bari basa goreng patut kakara Sayyidina Ali nyimpulkeun takdimul aham fal aham summal anfa fal anfa mun tarjamah bebas nama orok lapar 2 menit bisa lieur aki-aki lapar 7 minggu can puguh totolonjongan saheula tah pan orok heula meureun teu asa-asa Ali bin Abi Thalib nyabut dalima kop euy tah bawa ngahuleung atuh manehna di mana Amirul Mukminin tong tatanya bawa sia barang halal teh iya sare balik ka imah teu oyak bulu salamar anak cate ka imah Siti Fatimah nanya menang Abah Husein menang syukur atuh pesona mah geus diasah ceuk Sayyidina Ali ulah rusuh ngasapeso Fatimah nu dibawa mah dongengna wungkul dalimana mah dibikeun ka batur kieu sababna ana jerete teh Siti Fatimah nya meureun lak-lak dasar mun urang mah ngan ulah diserwakeun jeung ambek awewe urang itu mah putri Rasul Siti Fatimah keur ngawak-wak ngalawan Sayyidina Ali henteu cicing we cemerutna Sayyidina Ali teu ngalawan nah elehan ku pamajikan lain naon atuh make ilmu cicingna ge eta mikeun dalima ka batur ka pamajikan dipaneurikeun
Nanya ka batur tinimbang ka pamajikan lain. Naon atuh make ilmu tage. Nu ngawakak masih keneh. Hantem Sayyidina Ali ngeluk keneh pan kurunyung pemuda mawa dalima sajingjingan salapan eusina. Pan hiji nu dibikeun mah datang salapan. Lain akhirat dunya ieu teh. Cek Sayyidina Ali syukur atuh ieu teh saha tipun bapak sedekah syukur atuh. Cek budak ari panosi tampi mah abdi bade wangsul. Kumaha cek Sayyidina Ali ulah waka dagoan lah kumaneh ku kami rek dibilang heula. Tapi kok kitu tegana eta. Pirakunya teu nyeri. Model urang ngirim ka tetangga, ngirim dahareun, nuhun ujang nuhun, tapi ulah waka muli kedek diasaan heula mun kurang uyah cokot deui, ngeunah moal. Iya dibilang. Siga kejemnya tauhid mah. Bilang, jelek teh salapan, lain bunga Sayyidina Ali malah nanyakeun, ka mana sia hiji deui? Pan 2 kali ambak nage budak. Nah irami HP. Ieu mah dalima tipun bapak merek ka anjeun eusina di wadahna kana jingjingan eusina mah dek 5 dek 6 dek 10 dek 8 butuh tanpa teu butuh rek dicokot deui. Kumaha cek Sayyidina Ali ari dicokot deui mah ulah euy lain kami nu rugi maneh nu cilaka sabab nu sedekah dicokot deui teh cara anjing utah diletak deui. Sumun atuh tarima kadinya. Moal ari teh jejeg 10 mah. Kapan cek anjeun ulah toma ari ya malah anjeun sorangan nu nyontoan toma. Ali ngajawab lain kami nyontoan toma lain kami hayang 10 teu pira beuteung nu nyiram sabelah ge can pugu beak tapi maneh ulah ngagoda kana keyakinan kami mustahil Allah jeung rasulna bohong sabab dawuhan Allah hiji teh jadi 10 lamun kieu dasarna kami teh karek mikeun dalima atuh patimahna ge keur ngecebrek kami ikhlas cek Allah hiji 10 ari ieu datang salapan mustahil sia bohong ka mana hiji deui tah tepi kadinya iman batur mah cek budak atuh kitu gamparan manawi teh teu kitu ieu dibikeun hiji disumputkeun dina jubah cek Sayyidina Ali ulah sumput salindung sia bisa yang dalima mah diu ku kami disuguhan kumaha cek budak kuring mah dalin sumput salindung ngan kuring mah dek nyoba we ka anjeun tepi ka pelebah mana anjeun imana kana dawuhan Allah jeung rasulna ada garewek teh Siti Fatimah ti dapur da kami mah yang dalima sote bobodohan dalinnya ngan dek nyoba we ka salaki tepi ka pelebah mana nyaahna ka pamajikan nu keur ka kandungan kaum muslimin sadayana panjang teuing kusim kuring di guar kabeh mah anu jelas mah ibadah anu mabrur geus deukeut kana panto makbul keur ngudag kamabruran wayahna sing nyaho kana hakikatna ibadah jeung kana makna nu tersirat dina eta parentah ibadah sing nyaho khususna ibadah puasa rek merangan hawa nafsu ari mo nawaitu nama taya kajaba iwal tiru masa dititah ku Allah urang sim kuring anu leresna eta teh tina agama nu kaliru nama tina kakaliruan sim kuring sorangan bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba kulla amalin yuqarribuni ila hubbik Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.